Dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tama kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah teh urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang tadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen deh segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun tah ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maninga dia urang ngudag-ngudag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat obat mah nu kos kitu istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat tidak pas ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapan ya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahun istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat teh masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyuneun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus ka dinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempah babarengan jeung boga pabrik egel waduh egle geus eueuh kuari bae urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu di sisi urang teh nu boga gajah dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal dek
kuburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo boh dunia san urang bae kabeh ngontrak aing gua pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta cenah overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokona pohara jasa komo jeung presiden nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kada kada leuh tolol tah macam we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teman kurang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngaleka bae teh dideukeukeun kan lawa mun kita Baitullah keur ngaleka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian lawan sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah akuarium mah deui cak Allah hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol siapa pan kerja aing si rindu ka anak apa majikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat yang ngakeun we kumaha Gusti bae ajan darat bae teu perem deukeut keun teh leka tet dat perlu mobil geus teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deukeut jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa cek nu kolot di sejuri teh lain bagian di aing aya di aing ge keneh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge ya jana mah kadang aya kadang heueuh wah kajen kukumaha ge aya mbak jambrongan ieu mah cenah ayo geus deukeut jeung Allah mah geuna geus masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu bisa kos kitu teh ieu Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang deukeutkeun Allah deukeut jeung Allah miceunan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil da kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti
pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang istirahatkeun pinu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nanya eta istirahat tidak geus kitu dalam kurang geus bisa ka istirahat berutat Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujian eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatib-roatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk urusan dunia pada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolot teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong kuari mah bajuna geus sing ciripit lain di kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 400 juta tuh pohara jasa geus gajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aing pohara jasa kekembangan di sisi mana segala rupa geus 500 juta ditanya geus jelok nembalan dah nanya paling gain dibere atena geus juara geus julid atena geus julid ustad ajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin-keun pasti lo ngaji masalahna nyana sok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari malaikat aing teh nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teh kuari masyaallah kan nelayan
dahar ka Jati ka nelayan. Ditanya kok siapa ka Jati bae sih? Ngeunaan aing pelayana pingpingna paruti. Nu di imah letang hideung. Ada sebuah mulai guys. Kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang meh dahar dipencetan gitu. Di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun. Kadadengekeun asana kaceuli. Kuari aing asa jadi raja kuang-kuang gitu. Berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum. Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari bet jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa. Ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambalna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungu teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wajah Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba tah ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji senang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sogeh ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicoba da ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat iya buluak Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih keur diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya gitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae atuh sia naonan ka emak ge bager ka emak abah keur sehat mah emak beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunah sadap abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh cak ulah ge mending ulah cager abah mah
dicoba eta ya Allah liab lu aku Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka syari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat iksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka syari'ul iqab kancang iksana cepat iksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah baik nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere syari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat mah bakal diberena syari'ul qalilam ma tadhakkarun setik temen jelema anu areling anu nuturkeun nu kapituturan ku Al-Qur'anul Karim setik pisan lolobana mamahi wal bae ka ditu lantaran anu milu ka ditu mah melalui hawa nafsu akur jeung hawa nafsu ngabagusan imah ngabagusan istana ngaistimewakeun kendaraan pakaian dan lain sebagainya arulin engkeuy-engkeuyan ka ditu nah eta nu rada ngeunahna kos kitu ngeunaheun nuturkeun di luar aturan agama Allah mangeunah urang lamun inget kaki Umar ketika dijadikan gubernur ku Sayyidina Umar ya anjeun jadi gubernur di situ di Syria mangga di bagian selatan Syria nyana jadi gubernur begitu jadi gubernur nyana berangkat di Madinah ke Syria selatan make begal di samping kendaraan begal mawa di imah piring hiji gelas hiji sakitu doang bajuna hiji putih lain koneng lain bajuna yeuna semu hideung udeng-udengna kor sorban mau dua nu parenti dibelitkeun ka dieu suku hideung nu di dieu sorban hejo etalah Ki Umar berangkatlah ka dieu setelah dicek menang itu sababaraha poeat sebulan dicek ku Sayyidina Umar langsung si Umar ka ditu panggil Umar itu dipanggil henteu ka istana mun cak urang mah henteu ka gubernuran di jalan Sayyidina Umar nanti tak ka dieu Umar datang ka dieu jauh kene geus ka ciri teh begal eta kene sorbanna eta kene udeng-udengna eta kene bajuna eta kene bari dibawa punyana piring jeung gelas cek Sayyidina Umar geus teu kudu ngomong berarti ieu gubernur fid dunya wal akhirah geus jahun Sayyidina Umar berarti nur robah dimimiti kendaraan pakaian datang ke besi ditanyakeun beureung piring jeung gelasna dibawa eta keneh di ditu bahkan dititahan
Kudi itu masyarakatnya ganti atau mundahar ulah piring eta tetap henteu nya. Di dunia mah gampang cek Umer engke pertanggungjawaban di hareupeun Allah kula kumaha. Besi gula gara-gara jadi gubernur robah piring, robah gelas, robah baju, robah nakula daripada engke di akhirat dipenta pertanggungjawaban ku Allah maning di dunia masyarakat ulama urusan rakyat baik. Hiji, nomor kedua isin amat mun di akhirat Abu Bakar di surga itu, Umar di surga itu, Utsman di surga itu dan sahabat nu lain di surga itu. Kula engke di surga panggon cita dayang kula mah. Masyaallah. Eta otak datang kadinya percis kos DPR di urang. Percis teu bisa ketika komo DPR Golkar mah ngaluwihan mah baigona ngaluwihan lu boga pikiran aing kudu nyusul si itu manya sina Abu Bakar di ditu aing kudu lain di ditu akur kapan hirupna berjuang na akur manya sina Umar di surga itu aing kudu beda manya aing isin amat ke di akhirat dibedakeun di akhirat teh ku Kangjeng Nabi oh tah hayang aing mah tah batur babaroga pikiran kos kitu. Orang mamanya Soeharto digaraka itu aing kudu beda, kudu akur. Diulah ngomong gitu Kiai mah keur contoh. Wallahu alam nya ge bateng di hampura jeung mudah-mudahan di hampura. Nya ieu mah asa berat mah loba jasa pangurusan anak. Ya sanajan di hampura tetep ngojai lah. Diiringkeun ku DPR kabeh. Hidup lain hidup paeh sama paeh. Teu boga teh pikiran sugan bupati, masa sih baheula ka surga aing kudu teh masa sih teh ulah bupati cenah kiai na teh sugan kiai boga pikiran ngomong kiai anu wali kudu surga anu manya aing kudu diangkat tetep susul ku aing kajen kumaha eueuh nu boga pikiran gitu eueuh tetep bae kiaina ambalaya ustad geus leuwih ambalaya DPR geus tah Umer mah kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi wadak dijadikan gubernur saumur hirup ku Sayyidina Umar maneh jadi gubernur di dia saumur hirup geus moal cangcaya kajen kumaha ge da teh malah nyana nembung pan cukup ulama sababaraha bulan bae ngurusan rakyat aju ka dituna da kumaha ulama deuk neangan gunung cik Umar teh neangan leuweung hayang ngamantepkeun diri sorangan ka Gusti Allah carekan Gusti Umar ulah rakyat geus anu ngurus cek pena lamun maneh kos karitu ge sarut tetep ulah minta pamit geus urusan kemasyarakatan pilih nu sejen ulah hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah ya Allah kunaon cek cenah beusi tinggalin ku sahabat nu sejen di akhirat isin amat ieu di dieu ini ulah di dieu tamu gitu tetep hayang sajajar hayang sajajar atuh geus kagambar geus sabeureun kunyana aing mun ngurusan rakyat ka surga mah ka surga ngadihandap moong aing mah tuh DPR urang mah perlu boga pikiran gitu atuh pokona mah Cipanas booking hotel Pangalengan booking hotel Bali booking hotel di luar pengetahuan Singapura neuleuh singo ka ditu neuleuh singa pan loba singa di Singapura mah ka ditu balik di Singapura hulunya ada kos singa Iya, wala tattabi'u min duni auliya. Cek Gusti Allah bejakeun Muhammad. Ketika masyarakat teu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, kuari deuleuh umat nu baheula. Ketika Nabi na instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka nabina, deuleuh umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun deuleuh umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ka Kangjeng Nabi Nuh dikelam deuleuh umat-umat nu baheula Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehana teu sabar berangkat jana ka Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disaiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlaknaha loba pisan
kampung-kampung daerah-daerah negara-negara lakna anuku kaula dihancurkan umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkan nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datang nafajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejehna hararees auna auko auhum ko ilun atawa beurang keur mejehna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh eta teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkeun pikiran eta mandek sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 bae ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran beurang kejadian gempa bumi Yogyakarta beurang teh penting kejadian deui Padang beurang teh penting kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu beurang nu peuting cek Gusti Allah eta mah urusanna nama kumaha aing bae nu beurang kumaha aing nu peuting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu bara heula teh eta teh nuturkeun kana wahyu teh nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu bara heula tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul bejohlah di Indonesia disiksa ke lantaran teu galuturkeun Al-Qur'an kakak dipetikan bae ku Gusti Allah tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan ketika urang deuleu tsunami Aceh teh hargaan segala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari beuh nah saya capean menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang meuli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan gulimpang bae Istana Imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa neangan-anak ketika datang tsunami berbeg nilaian sama sekali tanah dan lain sebagainya kadeuleu ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadeuleu ku urang nilaian nu bakal dibawa tanggung jawabnya di hareupeun Allah hanya sapoe 2 poe jelema merenung tentang nilaian horengan dan dunia jeung makhluk kadieuna breg kembali deui balah leuwih acak-acakan lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh eta heset darah di bae ganja teh di Aceh mah dipake nyayur segala diganjaan cak Allah itu mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya geus puguh nu ngararoko mah aki-aki jeung geus karari bae molotot di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya ada apa? Tolong Bang Aceh goblok. Itu orang Aceh. Dak disunabikeun deui ku Gusti Allah 2 kali. Kunaon jadi kararieu? Negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah. Jang itibar urang. Ye aya naon teh disiksa baheula galunggung.
Galunggung keur kula di keresek di Garut kejadian lah Galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sinar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu ngaji guru naga tuh ieu teh ngaji teh ulah sieun sarua bae akhirna mah maraca Yasin bae informasi bahwa Galunggung ditu oh iya sapoe dua poe reda lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning dah iya asal datang ke mangkaning bae guys jeung mangkanang naloba eta di ditu atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya oh numpuk di desa aya di musola aya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah teh diurus bolon eta jelema bolon ai gula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta keur zaman Galunggung kata ngobrol lah guru di dinya jeung tokoh-tokoh terjata horeganan Galunggung handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun Bang keliling teh lu pangheulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ke Pohara Amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bang keliling Jakarta urang Galunggung di Bandung urang Galunggung ngeriditkeun Bandung eta urang Galunggung ujung-ujungnya barang sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ke sore pantes cak guru teh disiksa ge atuh di dinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos itulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem urang Galunggung apem atah nu jualan di Saritem urang Galunggung nu jualan di Cipanas urang Galunggung make jilbab rapih jasa jilbabna rapih jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab teh dibujal ka luhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes jeung guru disiksa ge horenganan sababaraha permaksiatan anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge geus nyaho mah urang keur nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas horegana dunia ieu dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh masuklah Jakarta wah aman sih tenang rahasia dong kok kiai teh barang harang kok bisa aman tenang aing pernah jadi polisi bener alam gak menukos itu ulah nih ke karak ganja ting Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa asup ke Jakarta di kubah asup emang negara orang mau polisi hehe panaing pernah jadi kapolda baheula he apa sih tanya gitu he tah panaing urang Banten ge weh siapa emang kumaha sih eta lalakonna ulah ngomongan iya negara badak satungtung negara urang kos kieu moal beres boh jadi caritakeun soal pamalingan di jero penjara masih kena bisa maling oh iya nyaho panaing baheula jadi polisi dia udah sok buka-bukakeun aib cenah kiai lain aib teh mah geus rahasia umum kabehan nyaho jelemana tangkep asupkeun ke penjara asup ka dinya polisi dan atur strategi jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN maling anak buahna di luar jalan terus udah sok kitu kiai na ditangkep deuk naon teh emang kos kitu sih emang kos kitu geus bae mah keur carita doang nah batak ieu mah keur carita teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim ulah tenang-tenang itu Aceh di ditu gitu Pangandaran disunamikeun kemudian di Jogja kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan anu eueuh ceulian anu mataan anu dingle dan lain sebagainya kok teu dijadikeun itibar sih Sukabumi
anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh anu di Padang nu terus bae datang ka kuari di hese atuh nyokot teh kumaha sabaraha puluh jema ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu diancam ku Gusti Allah tak matak iya Muhammad bedakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bedakeun umat nu baheula ge disiksa di sabaraha negara nu kuayu disiksa bedakeun Muhammad geus sabaraha lembur nu disiksa bedakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlakna ambalaya negara lembur kota daerah kampung disiksa ku Gusti Allah akibatna teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ulah kaget kalau mau dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh napa jalan Kangjeng Nabi Lut liwat kadinya waduh tukang jagung antingna gede weh nu mabok digotong ti citra dibawa ke pasar Kemis awewe mangkaning diiringkeun ku opatan eta saha mabok di mana mabok di citra urang mana urang kecamatan pasar Kemis kok kieu nyaho pan aing jadi serse sama sukara rese jasa nyaho urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna citra di urang rimpak mabok di mana mabokna Puri sia tah Puri mah lain Cilongok teh Lampung iya mah kenyataan deuk kumaha itu bisa menghelak orang geus buguh nu di SMS Tangerang mah nu Semarekon dan lain sebagainya didinya beulieunana aya didinya marabokna aya timimi minuman nu sagede curug datang ka nu sagede awak aya didinya botolna jeban kieu emang nyaho pan aing serse sama rese amat sih ada kuat ieu cerita kejahatan udah dikirim di Jawa Tengah minuman datang ke pasar Kemis didirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho aing serse di mana cenah kieu tah pengkolan tah di dinya tah di mana deh tuh kebun kelapa tuh aing nyaho biangna di mana di dieu hiji di Citra hiji ajupan kiai itu iya masuk kiai dia kereta pakai Al-Quranul Karim aja polisi jangan atuh aing bae dia lain polisi nyawa tuh komonya anak mana tuh diantepkan ulah lo bangun rese jasa obat BK Dumolib Yuriahid dan lain sebagainya wah geus puguh ektasi nu keur merambah eta teh kapan pel-pel anjing gila anjing edan bere BK cager wari diinum ke si Udin aduh wala si Udin jadi ngagonggong gogong Masya Allah timimiti minuman anu legal nu ilegal jaka bagi ilegal ya di Indonesia tapi kan kenyataanna di Indomaret Ambalaya inuman terlarang kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo kujana diapilainkeun ieulah negara nu lain ieu mah keur jaritakan karusakan Indonesia teu make Al-Qur'an kitu ieu mah caritana geus puguh obat-obatan moal eureun-eureun nya nu memproduksi na ge bawa ku polisi asupkeun jelemana ka penjara boh barangna bagi-bagi aya nu dijual nu dibeuleum mah tah mah petasan jatuh panti itu teh dia teh dilindungi lamun teh dilindungi kumaha satu sisi nyala memberantas maling satu sisi nyala gembong maling satu sisi nyala memberantas soal narkoba satu sisi nyala gembong narkoba iya Indonesia pertiwi tercinta dek datang ke mana ieu teu make Al-Qur'an maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka IRA ge presiden ganti gitu kitu bae coba teu make Al-Qur'anul nah persilahan
diaduk-aduk di dia kurang teh diacak-acak pindah kali itu diacak-acak pindah dialokasikeun geus puguh di hotel mah geus puguh di Sarita mah geus puguh di Doli mah geus puguh di Jakarta mah nu ambalaya apa teh nyahoeun tuh nyaho aya nu datang ka kula Waalaikumsalam neng di mana neng abdi di dinya caket aya naon neng itu pasaran rada kurang enteg bae wah dipake heula bae kitu ge budak ge pasaran keke ning pasaran naon biasa mah cenah 2 poe mah sok aya bae mah teu saminggu teh aya ning supir teh naon aduh Gusti Allah aduh Masya Allah tek bae hayang seurik diomek sia ku aing heulana diomek teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan neng orang mana dinya batur neng sabaraha nu urang dina aya 5 nu urang luarna mah seueur ayo nusok datangna ka dinya sahabat neng aya wae maksudna kalangan pedagang apa pedagang aya pejabat aya nah keneng pejabatna bangsa kalangan mana lah itu rahasia nanti mah pada urang neng atuh aing geser saya bisa tapi gampang teman nanya nukos gitu mah tuh saya tebe pokoknya mah saya buka rahasia mulai beri cai saya koi nah terbuka lah nyana sok aya sih cara pejabat aduh polisi aya we hiji 2 lolobana ya lolobana mah eta we gitu oh atuh kabehan gitu neng ieu mah geus kunaon aja neng kelubat kadinya neng emang teh di pada melah abdi kepungkur damel di pabrik ibu di PHK ibu abdi pedamang perlu biaya ka rumah sakit anak yang di sekolah dulur terus teu araya jarau buka di marana ieu kan tuntutan ya ka rumah sakit ya anak ya dahar sehari-hari miskin uang duh deui dagang dulu di pabrik geus kitu dah kandas jual ti abdu boga apem hiji-hiji mah ye mantep ya mah ye tah eta kudu kumaha kan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jas ieu lah Indonesia urang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu tas muringkak bulu yang muringkak moeta saya kurang kita dibejakan mat cak Allah bejakan ke ahli Mekah ka kopar-kopar sebagai indar bejakan ka mukminin sebagai zikro lil mukminin litunziro indar bagi kafirin jangan kafirin supaya nyana ngeranya hatena jangan mukminin supaya nyana kitu eling bejakan wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalayah lain hiji lain 2 kam nage kam khobariyah bimana taksir jasa hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa naik zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim naik dari Kangjeng Nabi Musa naik dari berbagai nabi Lut urang di teangan hampir nabi kabeh umatna disiksa sebab nabi nu baraheula mah kontan nurut aman teu nurut siksa nu baheula makan gitu atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Habil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh di Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi terus ka dieuna tah disiksa negara nu disiksana aya keneh lain dawa Irak geus jelas Yordania Madian terus kabelah itu perbatasan Yordan Palestina ieu di dieu laut mati Kangjeng Nabi Lut di negara-negara kabeh kurang mun nyaritakeun India nyaritakeun kitu Pakistan negara-negara tertua di dunia kurang mun nyaritakeun Petra eta geus saraya kabeh zaman kerajaan-kerajaan terus zaman Firaun Mesir urang nyaho dah etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad umatna jelmana disiksa nu disiksana pajaaha bayatan penting jadana keres nyaho-nyaho warai kabeh
aya anu lu berang supaya kanyawan mungkin isuk mungkin tengah poe mungkin sore tidak menutup kemungkinan umat anjeun dia Muhammad ketika tenuturkeun ka anjeun tenuturkeun ka Al-Qur'anul Karim wae disawakeun jeung umat teu baheula kanyahoan kejadian kasaksian ku urang tsunami gempa angin dan lain sebagainya na'udzubillah min dzalik wa min dzalik urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca ditalar disampaikan tapi diaplikasikan kehidupan sapopoe nu mana anu haram ca Quran tinggalkeun nu mana anu wajib ca Quran laksanakeun pakailah Al-Qur'anul sakadar bisa sakieu urang bisa ka anak ketika urang asup ka ranah praktis di pemerintah jauh kurang geus teu make kana Al-Qur'an mantap ketika disiksa sing lemah loba nu dongeng ini sih merupakan siksa apa cobaan hulu sia loba tanu datang ka kula pemerintah kiai disiksa teh ieu cobaan apa cobaan cenah apa siksa hulu sia banyak pos kitu kalau dijawab kula aya deui nu nanya di kabupaten ieu sih cobaan apa hulu sia manusia kabeh satu manusia teh pakai Quran itu geus siksa ku Allah heseun ngajawab di TV buku teh pakai Quran segala nyanya sia datang ka mana pakai Quran atuh kitu berarti hese asal teu pakai Quran siksa berarti loh pakai Al-Quran masya Allah tapi di tengah-tengah kejadian modal kitu urang ditembongkeun ku Gusti Allah ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai nyaho-nyaho geus reda cai tsunami maha suci Allah maha kawasa Allah di tengah-tengah kejadian nyana teu karasa kos jelema anu di bus santri Ciamis balik ke dia ke Tangerang dia naik bus tukang yang bulan puasa baca tabarok baik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kejadian lah di limbangan kapan blok mobil loncat artinya nama HS teh jero di jero mobil itu Kang HS nyaho-nyaho di luhur sawah plak hes kele di luhur sawah ke nyaho-nyaho suruh baca lemah enak ya ini mana sih kele ya ini mana lu mobil kan masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapat ayo coba kaca rapat masya Allah maha suci Allah depan gitu ke sabeus saha nu sok maca Quran sabeus nu sok inget baca Quran saha wah dibener lagi gulis bego teman kamu aduh udah sok baca Quran cara tak jelema anu khusuk Allah tetep aja disalamatkeun di saat badak ieu di tengah-tengah negara demokrasi keur hiruk pikuk urusan politik ekonomi budaya jaloban jelema diangkat jadi wali ku Gusti Allah iya tuh biasa bae nyana mah jadi wali Allah malah jadi kutub di Indonesia gaya lu angkat jadi kutub ku Gusti Allah biasa bae dia tuh biasa tuh urusan kos gitu mah ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an ieu engke disiksa ujung-ujungna mah kenyataan geus iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang mah nu rapi bae supaya aya dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat yang terusikeun ku Gusti Allah aya malaikat nun Gusti siksa lemuran angga Gusti begitu malaikat Jibril deuk nyiksa Jibril teh bertugas setelah Kangjeng Nabi urang pupus Jibril teh lain haju istirahat lain loba tuh nunanya Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul para nabi
setelah Kangjeng Nabi urang kan Kangjeng Nabi terakhir ya tai Jibril naon gawena kuari apa istirahat gana ayun-ayunan emang pejabat gitu istirahat beneran atau ente panggil ku Gusti Allah Jibril laksanakan tugas-tugas naon ayeuna laksanakan abdi tugas abdi datangan ka ahli-ahli aing angkat si eta turunkan si eta mere ilham karomah terhadap para wali-wali Allah mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin mere nyiunah iya kaki Golkar mah jadi tugas terus kan bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril jadi datang ke orang biasa pos ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi biasa gitu sosok manusia ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril kasalian Nabi mah geus bae jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham karomah maulah aya anu yakzotan jelemana dibere keur hudang bungkeut malaikat ngan teu meunang nyaritakeun kana Jibril nomor kadua keur nyaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu begitu hudang aduh inopa di mana jurig ka madu ku situ mah lain Jibril tadi inget ka inopa mah set asup udang sare haram pangawat beda perasaan neuleuh dunia hina dibandingkeun jeung kocomberan masih muliaan kocomberan hina eta lah malaikat Jibril ngasupkeun ilham diberi kekuatan Nabi nah ye Jibril nun Gusti siksa lamun anu angga Gusti segera datang malaikat Jibril tadi begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah betul Allah jadi malaikat Jibril berbeda ka Gusti kunaon jadi siksa Gusti Maha Uninga ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi Elut umatna ayo teu aya aki-aki kunaon nyana hudang penting salat Allahu Akbar abdi teu asa masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa aya kene aya Gusti Maha Uninga ulah ka disiksa aya aki-aki nu hudang ti penting mah ulah ka disiksa nuhun Gusti batak loba di pondok aki-aki hudang ti penting kiih doang teu ngisang-ngisang acan teu masih calon tama tuh aya penghormatan tah beda jeung anak jeung nungora mah wajar jagagah keneh nya mah tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya mah umur 90 tahun umur 100 tahun dahar geus teu ngeunah nginum geus teu ngeunah mata geus lain deui deudeulean tapi masih keneh mantem ka Gusti Allah penghormatan anu luar biasa cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah Gusti kana nu zina nu mabok nu nanaon antep gembel lanan ieu mah aki-aki tah menghormati alas matak besi aya di lembur aki-aki dibere duit pan dia yang namanya pengaman negara Masya Allah karim wahara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa Masya Allah alhamdulillahirabbil tinggal urang bae ke di imah urang bapak kolot aing aki-aki coba kemana arahna ieu apa nu dihormat ku malaikat Jibril apa nu digantung ku aing ya aki-aki asana gantungin aing bae fama kana da'wahum ilja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin wallahu a'lam bimmaradi pamakana dawahum maka teu ayalah pengakuan para kufar kaum nu disarariksa teh omonganana ijahum waktu datang ka maranehanana basuna
siksa-siksa kaulan wagung illa angqalu kecuali manehanana ngomong-ngomong na inna kunna zalimin sayana kami kabehan kuna kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan ketika urang detil anu nyaho horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin di kami teh loba ganja lain sakada dijual tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah ahli Allah teh nelusuri ke aya naon didinya teh aya naon ketika nelusuri horenganan ngaku urang padang teh hiji ketika mayar hutang teu pernah daek mayar kadua kreditan ala anu riba dobar katiluna ketika padunya nama embung eleh didukung ku urang Batak ngaku nyana ilah kesalahan kami nyana ngomong illa angqalu inna kunna zalimin ketika Yogyakarta kamari digempakeun kabeh ngomentar nu kieu urang menjajaki coba ke ahli Allah ternyata sababaraha kiai ngomong dulu Yogyakarta itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah pelajar dulu Yogyakarta daerah istimewa pelajar untuk di Jawa Tengah adalah Yogyakarta untuk di Bandung Tasikmalaya Parahyangan eta adalah negara pelajar ngarana tetapi kali ini sekarang ini cak urang Jogja di Jogja udah sulit luar biasa janganpun mahasiswa SMP SMA udah pada zina ketika dideteksi oleh dokter hanya 30% lah yang masih utuh keperawanan 70% berarti sudah lenyap dimakan juri coba pemabokan sudah banyak di Yogyakarta udah jelas perzinahan mah dari kalangan mahasiswa-mahasiswi lain mahasiswa dosen nage eta pengakuan dari orang Jogja nu aslinya neueuh ke arah eta geus puguh mabok di Yogyakarta Ambalaya geus puguh zina maling kitu keneh ketika digempakan ku Gusti Allah nyanangan sakadar ngomongna hanya sebuah pengakuan inna kunna zalimin artina mah baheula umat-umat Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Ibrahim dan umat-umat lain ketika disiksa ku Gusti Allah teh tersisa jelema-jelema nu harirukna tanya pamakana dawahum maka teh aya omonganana iljahum basuna ketika datang siksa illa anqalu kecuali ngomonganana inna kunna zalimin nyana lagi ngomong pantas disiksa ku Gusti Allah kabab udah kaum anu zalim pantas disiksa ku Gusti Allah sebab kami kaum anu brutal pantas ku Gusti Allah disiksa sebab kami maka ngaku nyana nah ieu ge di umat Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa timbul pengakuan eueuh deui kecuali hanya ucapan pengakuan illa anqalu inna kunna zalimin kuari mah teu ngaku kuari mah ketika disiksa timbul pengakuan zalimna anu luar biasa kamari ieu mah kapan ibu atut jeung wawan ge boro-boro ngaku tapi ketika diasupkeun ka penjara kuari mah geus ngararaku nya ngomong nage ke keluargana anak jangan seperti ibu ya nak ya eta kan sebuah pengakuan ngaranna udah jangan itu ibu bagaimana anak buah-buah ibu kiai-kiai yang udah jangan ikutin kiai-kiai begitu ya nggak sehat ada berapa tuh di Tangerang nggak usah diceritain ya yang suka ngaji ke Cilongok juga ada itu sebuah pengakuan udah ya nak jangan seperti ibu
Wawan ge ngomong ke anaknya jangan seperti bapak ya, udah sampai di bapak saja ya. Eta sebuah pengakuan. Emang kenapa pak? Udah anak bener aja sekolahnya yang bener, yang jujur, yang lurus ya. Jangan ikutin jejak bapak ya. Udah bapak sama bapak ngomong ya. Eta sebuah pengakuan ngaranna sarua jeung inna kunna zalimin. Kos jelema anu nyandung. Jelema anu nyandung. Bae. Kuarikan datang anu kolot. Di kolot teh acan ganti baju doang. Kanu ngora deui kilu opat ya anak. Kuari gering dianterkeun kana anu kolot. Atuh kanu kolot teh naon bangke di bawah ka dieu. Teu hayang aing kamari aing hayang ge merebutkeun sia. Ai kuari. Emang kunaon urusan teu hayang mandian ngusapan aya teh hudang jangaon. Oh, diabet teh hayang aing gos kitu mah. Emang mending sorangan bae ka mana ge. Harepan cek kana teh. Ngekepanaon aing. Nyana ngomong ke anaknya, ulah kos bapaknya. Terus datang ke bapak. Kunaon yang Pak? Geus lah ulah sok nyandung hiji bae. Bapak hese balik. Kadang-kadang bapak ge puyeng malam ieu hees di mana? Ya abah, kaditusiun, tungtung mah hees di sisi kamling bapak. Cak bapak, cak batur bapak teh boga mobil, boga gedong mewah. Padahal lobana mah hees teh mah tadi di jatah jeung budak main gaple. Emang kunaon ge puyeng aing. Ai kana kolot we asa dek di BAP we. Sakumaha dek ke polsek aing. Oh, pare jas. Asal mangin nu kolot bae muri ka pulu. Boh dianggap kutil anak berarti teh nu kolot. Ai ba. Ini anda seatan kan anak ulanya. Kababaturan ge ngana seatan ya kababaturan. Ulah sok nyandung lah. Datang ka aing. Emang kunaon? Puyang. Henteu mah cuma suka main ulah. Sakinah jeung bae muatan. Henteu mendeg aing dek onang. Hayu jeung aing. Ya warna pokos gitu Pak. Nah sia maksa bae hayu. Ngan nyalakeun gai ya. Geus, pokoknya bakal beak motor sia, mobil sia dijamin beak bae. Asal nyandung we kos gitu. Geus ka kos gitu ieu lah cek kolot ge. Harta mata talang raga. Di depan sia eta. Ya geus saya siap boga dalil mah tuh hayu jeung aing. Hayu aing ge jangan dek nambah deui karak 3. Ya oke geus. Pilih Kerawang Subang nih kira-kira. Ya dek mamana ge geus pokona mah geus kos kitu bae ieu. Tetep nyana ka babaturan lah. Bola. Emang kunaon acak-acakan jaganya gitu. Nah, eta teh pengakuan sebuah pengakuan inna kunna kos jelema anu kamari ambalaya nyana di pemerintah. Segala kampanye kuari pengajian tutup santri eueuh nyana kuari kembali di ka Gusti Allah rimbasa ngomong sudah sepilu jeung kos itu mangkona lah sugin teu cak-cakan pokona sejenak tong kos itu teu ditueun beureun Allah ulah geus ceng ngaji nu bener geus nya itu ieu mah subhanallah jalan ulah sok nyarikeun jalan-jalan sareng nanya tuh ulah geus saya bae ngaji anu jurunia sorogan sing bener ulah geus Pak Haji di kos kieu nah eta teh sebuah pengakuan inna kunna zalimin tah nu acak-acakan make ge ngaku ieu kabeh ge ngaku anu nyandung hese balik ngaku nu acak-acakan digawe bae ngaku jadi ge sarua mah aya nu datang ka ieu datang ke kiai enak jeung udah kakarang ditanya geus halu-halu aya naon lah sia aya naon aduh udah kumaha atuh dek ceurik badi make beres ceurik ka dieu aing ulah embung neuleut ceurik atur gaon sugan teh mah sia mau ka dieu mau duit mau naon mau ceurik puyeng aing anak aing careurik bae ye gade ge sia deui enak aduh nyeneng aing kumaha tobatna oh bab tobat ya berarti tahun sia naon dongengnya inna kunna zalimin asal geus acak-acakan tersiksa moal jauh Al-Qur'an ngajelaskeun iljaahum basra illa an qalu inna kunna ketika datang siksa ti Gusti Allah nu nyandung hese balik inna kunna ketika nyana terus bae riba oh ti dieu tuh hartana kuari dok disita inna kunna kamari kerja di pejabat anu tekan wow imah dage miliaran triliunan begitu geus garingkuk mah inna kunna zalim eta
Kiai anu talko Mario keur zaman anu kagol karena luar biasa anu tinggalkeun ku masyarakat, tinggalkeun ku santrina, ku ari hese hayang nyampikeun rukun wudu bae ge. Suuzon bae ka kiai nu sejen. Tersiksa nyana. Hina kuna. Tengetkeun ayat ieu ku sia ieu. Ieu tengetkeun ieu teu, pun tengetkeun ieu. Aing resep jasa ayat ieu ye. Masyaallah. Amis perasaan ieu ayat. Aduh, lahir gajah we kakabehan urang kabehan singkat ya. Nah ieu mah tercarita Bu, urang menceritakeun Al-Qur'an mah geus indah gasa sebab iman urang ka Al-Qur'anul Karim jeung moal langsung geus Al-Qur'an mah terus makin jero makin indah, makin jero makin indah, makin jero makin indah. Watuh moal aya tungtungna sebab ieu mah kalam qadi urang sakieu geus alhamdulillahirabbil geus ditutup ngajina isuk minggu isuk mate kudu mawa kitab urang nyaritakeun bab-bagan puasa wallahu a'lam.